Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid darin amin. Babun naibil fa'ili. Hari ieu eta bab nerangkeun naibul fa'il. Akim maqam mal fa'ili alladzi hujib maf'ulahu fi kulli ma lahu 'urif. Hakim nempatan anjeun. Empatan anjeun atau tempatkeun ku anjeun maqamal fa'ili dina tempat fa'il alladzi hudzifa anu dipikeun itu fa'il maf'ulahu kana maf'ulna itu fa'il fi kulli ma dina saban-saban hukum urifa anu dikanyahokeun itu ma lahu pikeun fa'il au masdaron atawa nempatan anjeun kana masdar au dzarfan atawa kana dzaraf au dzarfan atawa nempatan dzaraf au majruron atawa lafad anu dijerkeun ilam tajid lamun teu manggihan anjeun maf'ulahu kana maf'ulna itu fa'il al-mazkura anu geus disebut itu maf'ul wa awalul fi'lil ladzi hunaya yudom wa kasru ma qoblal akhiri multazam wa awalul fi'li ari huruf awalna kalimah fi'il alladzi huna anu ieu dina bab naibul fa'il eta yudommu dibaca domah itu awal wa kasruma sareng ari kasrohna huruf qoblal akhiri anu tumiba samemeh akhir eta multazamun diwajibkeun itu kasruma qoblal akhir fi kulli madin wa huwa fil mudhari'i fatihun kayyudda'a wa kaddu'i
fi kulli madin dina saban-saban ilmadi bahwa sareng ari kasru ma qoblal akhir fil mudhari'i dina fi'il mudhari' eta munfatihun anu kabaca fathah itu kasru ma qoblal akhir kayudda'a sapertikeun lapad yudda'a wa kaddu'i tina yudda'a bakal didakwa wa kaddu'i jeung lapad kaddu'i artina anu geus didakwa itu lalaki saurang wa awalul fi'li sareng ari huruf awalna fi'il allazi kaba'a anu sapertikeun lapad ba'a eta munkasirun anu kabaca kasroh itu awalul fi'il wa huwa sareng ari kasru awalul fi'li kasru awalul fi'li eta allazi perkara qad sya'a anu masyhur itu allazi qad sya'a anu nyata masyhur itu allazi wa dzaka imma mudmarun aw mudharu sanihima kayukramul mubasyiru wa dzaka sareng ari nya kitu deui naibul fa'il eta imma mudmarun kana isim domir aw mudharun atawa isim zahir sanihima ari nomor duana kismaini ay mudharun pikiranana eta kayukromu dimuliakeun eta kayukromu lapad yukromu artina dimuliakeun yukromu dimuliakeun saha al-mubasyiru jalma anu mere kabungahan amad domiru fahuwa nahu qaulina du'aitu ud'a ma du'i illa ana amad domiru anapun ari naibul fa'il isim domir naibul fa'il isim domir eta fahwa mangka ari domir eta nahu qaulina saumpamana ucapan kami doaitu ud'a tegasna ucapan doaitu ud'a doaitu digero abdi atau diundang abdi
ud'u diundang, abdi ud'u ma diundang abdi. Ud'u ud'anya, ud'a diundang abdi, madu'i henteu diundang saha illa ana kajaba kami, kajaba abdi. Babul mubtada'i wal khobari ari ieu bab nerangkeun mubtada wal khobari sareng khobar. Al mubtada ismun rafuhu mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Al mubtada ari mubtada eta ismun isim. Al mubtada'u ari mubtada eta ismun isim. Rafuhu anu ari ropana isim. Rafuhu anu ari ropana isim eta mu'abbadun anu dilanggengkeun itu rafa. Loncat kana mujarrodun anu disepikeun itu isim. Kulli lafdin tina setiap lafad amilin anu ngamal itu lafad. Khobarus mundzur tifa'in usnida mutabiqan fi lafdihi lil mubtada. Wal khobaru sareng anu ari ngaran khobar eta ismun isim. Dzurtifa'in anu ngabogaan kabaca rafa itu isim. Usnida tur anu disarandekeun itu mubtada. Mutabikon bari anu metukan itu isim. Fi lafzihi dina lafadna itu isim. Il mubtada'i kana mubtada.